Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, anu dipika hormat sareng sadayana rancangan anu dipikarenna. Dinten ieu sim kuring hayang adegan lebarana kecap kenan pintingnya perkebunan. Dina kaharina orang sadayana coba bayangkeun ti mimiti kopi anu urang minum munggal ning dugika bahan pakeun anu ku urang dianggo sadayana teu lepas tina hasil perkebunan. Perkebunan teh sanes mung seukur lahan lega anu ditanami. Langkung tiasa perkebunan teh merupakan sumber kehidupan. Pikeun jutaan petani sareng pagawe nyangkeran roda ekonomi di sagala rupa daerah. Sareng damun diurus kalayanan sae mah tasaya ngajaga kalestarian lingkungan. Nungging orang sadayana urip beda sadar tantangan di sektor perkebunan teh teu sakedik masalah kesejahteraan, perubahan iklim, sareng paserangan global, nuntut hayang inupus, sareng adaptasi anu terus-terusan tata cara perkebunan anu tanggung jawab. Kaayaan sajahteraan masyarakat sareng asarana ancam merupakan pencipikeun sudi kaharapan. Hayu urang saerang ngadukung sagala upaya pikeun perkembangan perkebunan anu lestari kakayaan uyana teknologi anu maju. Cara bertani anu cerdas sareng kaunian anu ngadagang urang hasa metikeun din perkebunan bakal terus-terusan ngajita manfaat anu optimal pikeun rangsur sareng nagara urang. Hatur nuhun kahapahartosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.